Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun pambasana, para alim ulama, para kiai, para jengan sadayana, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Al-Ittifaq, guru urang sarerea pangersa Bapak Ustadz Dayat, anu janten sepuh simkuring, anu janten guru simkuring, pangersana Bapak Ustadz Didin, anu janten guru simkuring, guru urang sarerea, pangersana al-mukarram sadaya nu simkuring tetiasa ditataan hiji-hijina alladzi lam yudkar ismuhu ta'diman wa taqdiman. Mudah-mudahan marantena senantiasa ku Allah dipanjangkeun yuswa tur disehatkeun barokah ilmu tur barokah rezekina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan militer ataupun sipil, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadusna, mudah-mudahan marantena selaku alis pangampi anu mengemban amanah, mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kegiatan kanggo mengemban amanah sehingga marantena senantiasa ngalaksanakeun kana amanah-amanah ti urang sarerea, sehingga naon rupi bantosan-bantosan ti pemerintah, naon rupi pertolongan-pertolongan anu aya di sabuleureun urang, dana-dana hibah, dana-dana pertolongan, dana bantuan jeung sagala rupina tiasa sumping kanu hakna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah nepi ka aya cariosan hantem we ngobrol jeung babaturan jeung tatangga, ngobrolkeun saha, ngobrolkeun RT, ngobrolkeun RW, ngobrolkeun kades, ngobrolkeun kadus. Naon diobrolkeunana pasti teu jauh beda, nu diobrolkeunana hiji masalah aspal, dua masalah raskin. Si eta mah cenanya disaprak jadi RT tingali gitu. Naon gitu ce, sakali nanya ba urang katen manehna, nah ada di bawah nanti loba beas atuh pantes ka urang ayeuna beras raskin teh urang tuh. Aya kitu pan obrolan teh. Disaprak dipingpin ku manehna cenanya, naon gitu ce, jalan teh can pernah diomean buat teh aspal teh dihakan beureunya gitu ku manehna. Tah eta teh sok aya obrolan kitu ce nya. Padahal mah saha jalmana nu bakal ngahakan aspal ce. Ini tamarakan teuing ngan urang we eta ngobrolkeun teh sok sagala rupa jeung sakarepna. Bapak, Ibu, wabil khusus para panitia penyelenggara nu simkuring di pika hormat sareng Allah dimuliakeun. Widian simkuring dina ieu saah, dina samemeh simkuring ngadugikeun kana naon rupi nu bade disanggakeun. Urang sami-sami heula ngadoa, mudah-mudahan ieu perkumpulan teh dijantenkeun perkumpulan anu marhuman, nyaeta anu dipika nyaah, dipika asih, dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mata doana oge Allahumma ij'al ijtima'an marhuman. Allahumma duh pangeran kaula ij'al muga ngajodikeun tua ijtima'ana kana perkumpulan urang sadarea ijtima'an marhuman, perkumpulan anu dipika nyaah. Amin. Perkumpulan anu saling mika deudeuh, amin. Amin. Mata lamun aya jomblo nu ngilu kumpul ti ieu insyaallah jomblo anger. Gorek naon atuh piraku jadi berubah anger jomblo. Mudah-mudahan kalayan wasilah ieu riungan anu tadina jomblo ku sabab dijadikeun perkumpulan anu marhuman, anu dipika nyaah ku Allah, anu dipika asih ku Allah, anu dipika ridho ku Allah, anu silih pika nyaah, silih pika asih antar sesama kumpulna, sehingga balik nanti dia anu jomblo bakal jadi menang jodona. Amin. Waduh, karena jomblo mah doa maneh atau tarik-tarik teuing. Mudah-mudahan atuh bapak-bapak anu kumpul ngariung di dieu geus gaduh istri kalayan perkumpulan ieu cing nambah. Waduh, amin. Cirian ke istrina yeuh amin lagi. Amin. Padahal heueunya nama putra. Ari ibu-ibu naon nikah langsung gitu. Kunaon ibu teu setuju doa nu kadua dia. Teu naon ari teu maula ajenganna lamuaka. Sebab ari ibu-ibu teh penguasa alam dunia. Naon sababna sok tataan dina nagara oge. Negara boga ibu kota, ibu disebut lagi teu bapak kota. Bener henteu? Bener.
Jadi geus luar biasa. Ibu-ibu teh mimpin kana sagala rupa. Bahkan negara urang ge disebut teh ibu pertiwi lain bapak. Jadi bahaya lamun mumusuhan jeung ibu-ibu. Gitu. Dina anggota tubuh urang oge bahkan ibu-ibu hungkul. Gitu nya. Aya naon ieu? Biwir. Ibi ari ibi teh ibu-ibu. Da eueuh pawir nu kieu. Pokoknya mah segala rupa milik ibu-ibu lah. Bahkan peringatan oge ayah hari ibu, tidak ada hari ayah. Intinya bahkan anu diperingati lagi tanggal 21 April Ibu Kartini, tidak ada peringatan Bapak Kartono. Betul? Jadi harap saudara-saudara jangan macam-macam dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ada di depan kita, bawa motor Mio, sennya ke kiri, jangan berani-berani menyalip. Karena ibu-ibu pasti belok kanan. Betul? Iya ibu-ibu? Nah, ibu-ibu dulu. Begituna simkuring ngajak ka jamaah sadayana dina ieu riungan anu silih pikanyaan anu dipikari doa Allah. Lamun segrek papisah dina doa nage wa tafarruqon maksuman. Gusti muga ngajadikeun kana ieu kumpulan-kumpulan anu dipikanyaan, muga ngajadikeun kana perpisahan nage perpisahan anu maksum, anu dijaga. Sehingga najan urang papisah pajauh paanggang tapi kekeh jauh di mata dekat di hati. Di HP maneh make jeung di HP. Apa rek nyieun grup WA tadi oge cenanya dawuh grup HT grup H. Jadi jauh di mata dekat di HP ayeuna mah eueuh di hati yang ini. Betul? Setuju? Jadi dina sameme simkuring ngadugikeun kana naon rupi nu rek didugikeun ku simkuring rek ngajak jamaah sadayana urang mengawali ieu pangaosan kalayan urang ngaoskeun doa sasarangan khusus kanggo urang sararea anu sami hadir di tempat bau pilih ibu-ibu nu gaduh palaputrana keur teu damang urang ngadoa heula mudah-mudahan palaputra urangna sing didamangkeun. Amin. Bau pilih ibu-ibu gaduh panyawat asam urat nu hese ipet nanggunjar kahayang dibereti saeutik nyeri gitu. Bapak-bapak nyeri cangkeng nyapugoda meureunana pegawai berat wae. Urang ngadoa heula mudah-mudahan sajabina ti keluarga urang khususna urang sorangan nu hadir di tempat ku Allah sing disehatkeun. Amin. Lamun anu baroga cicilan Tupperware, anu boga cicilan daster sapoe 1000 ceuk. Pan urang mah kitunya teu rarasaan ngayuk. Henteu ngredit mah ngan eta sapoe 1000 dibogodo pisan eta teh padahal sabulan 30.000 eueuh eta teh. Dicicilan eueuh murah sapoe 1000. Nya murah sapoe 1000 da padahal sabulan 30.000 eta. Ari eueuh. Bapak-bapaknya urang ngadoa heula sarasarangan sadayana nu gaduh hutang mudah-mudahan sing dipaparin kalancaran dina rezekina mudah-mudahan sing enggal-enggal kabayar hutangna. Amin. Mudah-mudahan urang sarerea sing enggal-enggal kengeng warisan. Amin. Allah si maot kolot urang. Aya nu amin kan bae kolot mah ge penting warisan. Aya menang warisan alim. Hayang kengeng warisan alim. Tah ieu anak-anak durhaka teh ajengan hayang merenang warisan. Kolot can maot geus aya warisan. Dijebak ku ajengan saeutik mani geus kaciri. Aduh astagfirullahaladzim. Akeun bae eta mah hak urang salaku budaknya lamun hayang menang warisan gancan balik ka iman nyun teh make racun saeutik. Widian simkuring ajengan dina ieu saah sameme mengawali kana ieu kesempatan urang sami-sami ngadoa heula sok sugan mudah-mudahan di tengah-tengah urang sararea ngariung aya makom ijabah aya saah ijabah aya amin di antara salah saurang di dieu anu diangkat doana ka Allah sehingga doa anu diaminkeun ku eta jalma dikabul ku Allah tuluy urang kabagean dikabulna tuluy urang kabagean manfaatna tuluy urang kabagean kaberkahanana insya Allah. Tuturkeun simkuring heula sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahadat sadayana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali deh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Salatan tulqi biha ruba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Doa anu kadua turutan ku ece, ku bapa, ku akang, ku teteh sadayana. Doa nomor kadua ieu di mana-mana ece boga salaki bedegog museup pagaweana teh. Pagaweana teh ngaroko, ngaroko hayang Samsung ari gawe teu pati. Tah, lamun ece boga budak bedegong hantem minta duit jang kuota. Lamun barudak boga kolot bedegong hantem kolot nanti update status wae gitu. Enak geus loba kolot model kitu. Bacakeun doa ieu aya dina surat Al-A'raf. Insyaallah kalayan wasilah ieu doa pertolongan Allah kolot urang anu sakitu galakna, budak urang nu sakitu bedegongna, tetangga urang nu sakitu rewelna bakal dirubah ku Allah jadi soleh jeung bager insyaallah. Bacakeun ieu doa ku ece, ku bapa, ku akang, ku teteh sadayana bada tahajud. Bacakeun 3 kali, tiupkeun kana mun-munan anu dipimaksud ku urang ngan syarat keur sare tiupkeunana. Ulah kolot ulah salaki urang keur meuli rokok dipenyeng sirah dan ditiupkeun eta mah bakal parase atuh kadituna. Sakali deui tiupkeunana ka jalma nu dipimaksud, lamun rek ditiupkeun meh langkung sae kana mun-munanana catet syarat kudu keur ulem di kerudung tapi kalasar. Bisa turutan sarerea. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Doa nu kadua aya dina surat At-Taubah ayat terakhir. Lamun ece boga sawah hayang dijual hese payu, lamun bapa baduh kebon rek dijual ditawar teh murah we hantem. Lamun rek motor rek dijual hese payu wae, lamun akan boga kabogo hese dikawin wae, bobogohan jeung urang dikawin ku batur gitu kan. Eta teh nyeri hatena teh luar biasa ece. Diurus dileuletik geus gede ku batur kan kitu nya. Lamun boga masalah nu model kitu, lamun boga masalah anu hese anggeusna teh hese diselesaikeun teh baca doa anu nomor 3 ieu aya dina surat At-Taubah ayat terakhir. Insyaallah kalayan wasilah ieu doa segala permasalahan anu hese bakal aya pitulung ti Allah sehingga aya jalan keluar. Turutan ku sarerea. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi
tawakkaltu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. wa huwa rabbul arsyil azim. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hadirin lembur nutur semu ngidul bahe ngalir cokor ngulon mentas jalan kacaina. Ngaransari katampian dina wijina saketi alun-alun sajengkal sapersep sadaria tetangga desa. Lemah luhur menang ukur, lemah putih menang ukir. Dina tungtung dan daunan hijau ngemplok mantena lahir. Ngadalingding sapanjang berang, nyambuang sapanjang berang. Urang sarerea tiasa paamprok jeung hok patepang lawang patempung lawung di lembur. Simpuring ti Cimareme mapai lebak jeung bungkulang ngede akar nebing jangkar. Bibir pasir nulung kawing ngisi lamping nepis wiring. Nyuka-nyuka ka ieu lembur kampung wangun ngaranna. Waktu nu terus maju patumbu-tumbu teu karaos urang sarerea ku melendang di alam dunia. Ganti zaman halodo kasilih micih, ganti bulan ganti tahun. Yuswa urang sarerea teu karasa awahing ku genah jeung betah ku melendang di alam dunia. Sok sanaos kahirupan urang sarerea dirungrung ku kabingung, ditumpakan ku kasusah. Nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain lieu eueuh ragap teu aya. Lumpat ka darat ti soleda, gedik ka cai ti kecebur. Balik ka imah nyarampak nu naragi hutang. Usaha di modalan badal tigi jeleg, leutik sumawona, dagang timbul hutang, tani timbul daki, kuli oge tak tai monyetan. Tapi geugeuh sok sanajan kahirupan urang model kitu, urang salaku manusia anger we hayang paamprok jeung nu ngaranna kabungah. Sok komo urang salaku umat muslim jeung mukmin mah paamprok jeung kabungah teh hayang di dua tempat. Di dunia hayang papanggi jeung kabagjaan, di akhirat hayang kapetik hasil ka ala buahna kapiboga ganjaranana. Malah mandar urang sarerea ditempatkeun di tempat anu pangsae-saena anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka pantes dina ieu saah simkuring ngajak ka jamaah sadayana, ngajak muja, ngajak muji, ngajak syukur kudu wungkul ke Allah Subhanahu wa taala. Sabab ucap kiceupna soca urang, renghap ranjukna jantung urang, berdenyutna nadi urang ieu teh alias kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Cak-cak di paraban reungit ku Allah, angin ditiupkeun ti kaler ka kulon ku Allah. Matahari diterbitkeun ti timur, diterbenamkeun di barat ku Allah, sehingga urang hadir di ieu tempat oge ku Gusti Allah. Shalawat mi wasalamna mugia dilumungsurkeun ka baginda urang sarerea pangyong colangna saalam marcapada, habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana mantena janten hiji-hijina nabi di antara 124.000 nabi. Anu mana mantena janten hiji-hijina rasul di antara 313 rasul. Anu baris bakal janji nyafaatan ka urang sarerea. Anu mana mantena parantos ngadaukeun ka urang sarerea dina sababaraha keterangan anu kauninga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Saur Kangjeng Rasul bahwa setiap umat kaula, ingat ece, setiap umat kaula erek kerudungna warna koneng, erek kerudungna warna naon kitu atuh. Teuing pokona mah warna eta. Warna hideung, warna kieu, kopiahna kieu, baju takwana kitu. Asal jadi umat kaula saur Kangjeng Rasul, jawabanana yadkhulunal jannah, pasti bakal asup ka surga. Sakali deui ece ulah bingung jeung ulah hariwang ku melendang di alam dunia mikiran tempat pangbalikan akhirat. Sabab Kangjeng Rasul geus ngajanjikeun kullu ummati, ari setiap umat kaula, ari sakabeh umat kaula. Lamun urang rumasa jadi umatna Kangjeng Rasul, lamun urang diaku jadi umatna Kangjeng Rasul, teu kudu hariwang bayeung jang sagala rupa, sabab pangbalikan urang pasti bakal surga. Insyaallah. Bahkan dina eta keterangan dilajengkeun anu mata kreuwas ka para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sakabeh umat kaula bakal asup ka sawarga illa man aba, kecuali jalma nu embungeun asup ka surga. Reuwas para sahabat dina pada harita Kangjeng Rasul make jeung nyebutkeun illa man aba, make istisna, kecuali jalma nu embungeun asup ka surga tos pasti eta mah moal di ka surgakeun.
Kinten-kinten lamun kusim kuring ditaros di dieu aya jelemaana anu embung ka surga. Ibu hoyong ka surga? Geura maot atuh. Apan hayang ka surga mah kudu maot. Ajengan hoyong ka surga? Cicing di titah maot embung. Da urang masuk ngaco kok hayang ka surga tapi embung mau pernah ka surga lamun teu ngalaman maot. Hehe, mana emang? Balikan deui ieu ngaji saeutik heula. Saur Kangjeng Rasul, kullu ummati yadkhuluna jannah, bahwa setiap umat kaula bakal asup ka surga illa man abah, moal asup ka surga jelema embungeun saur Kangjeng Rasul. Teteh bapak sadayana hoyong asup ka sawarga. Tinggal embungeun. Hoyong asup ka surga? Geura maot. Anjing can waktuna iraha mane waktuna make jeung apa can waktuna. Coba ilaman aba kecuali jalman umbungan asup ka surga maka cek Allah manehna moal pernah asup ka surga. Nah umbungan maot jang ustad anu umbung ka surga teh sanes, maka dina pada harita para sahabat serentak langsung bertanya kilaman aba ya Rasulullah. Nah saha jalma nu aliman asup ka surga? Diwalar ku Kangjeng Rasul kalayan walaran bahasa diplomasi bahasa Kangjeng Rasul. Ari urang mapan lamun ditanya teh eceuk kieu, "Ece rek ka mana?" "Rek ka kebon." Selesai urusan. Kangjeng Rasul ditanya, "Kilaman aba ya Rasulullah?" Nah, saha jalma anu embungeun ka surga? Pantasna mah ku Kangjeng Rasul langsung dituduhkeun si ieu, si eta, si itu. Tapi walaran Kangjeng Rasul kumaha? Man atau ani dakhalal jannah. Ari jalma nu taat ka kaula, maka eta pasti bakal asup ka surga. Wa man asoni sing saha jalma nu doraka kaula, faqad aba, maka jalma eta termasuk jalma nu embungeun asup ka surga. Jadi anu dimaksud jalma eta jalma anu doraka ka Kangjeng Rasul, jalma anu nyulayaan laku lampahna ka Kangjeng Rasul, jalma anu laku lampahna tojanya sareng anu geus dicontohkeun ku baginda Rasul, maka eta tergolong dan termasuk ke dalam orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak ayeuna tika urang sarerea tinggal ngalenyepan, nah urang paripola urang teh geus saluyuk encan jeung anu dicontohkeun ku baginda Rasul. Lamun urang geus saluyuk sajalan jeung naon anu dicontohkeun, insyaallah urang termasuk kullu ummati yadkhulunal jannah. Tapi lamun laku lampa urang ayeuna tojanya bertolak belakang, bertentangan jeung naon rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasul, maka naudzubillah urang bakal tergolong kana jalma man aba, jalma anu embungeun asup ka surga sabab naon? Wa man asoni, jalma anu doraka, jalma anu tojanya, jalma anu teu nyaruan kana laku lampah anu dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari eceuk kira-kira eceuk sadayana teteh atau sarua teu acan jeung Kangjeng Rasul laku lampah teh. Teu acan. Atuh mirip etong sarua da moal aya jalma anu sarua mah atos mirip teu acan. Aduh teu acan kene. Atau tong mirip lah hayang sarua jeung hayang mirip henteu. Tah geuningan rada alus jawabanna. Ditanya sarua henteu teu sarua, ditanya mirip henteu mirip. Ngan minimal urang boga bekel, urang boga kahayang, hayang sarua jeung hayang mirip. Ngan beda encan bisa. Teu sabab can ka siwer. Naon sababna? Riweuh ka kebon jeung riweuh nganjuk daster sapoe sare. Lalaki mah sibuk nguseup jeung sibuk ngarokok. Jadi teu kasiwer rek nyontok Kangjeng. Benar. Cek Kangjeng Rasul, la yasrobanna qaiman. Sim kuring moal wakan nerangkeun anu jauh-jauh tina palebas shalawat jeung salam ieu. Sim kuring moal ngajak ka eceuk, moal ngajak ka bapak sadayana, ka para pemuda-pemudi jamaah sadayana hal-hal anu aneh. Kangjeng Rasul nyontohan model kieu, la yasrobanna ahadukum qaiman. Ulah pernah anjeun nginum, ulah pernah anjeun ngaleueut. Ahadukum salah sawios ti aranjeun sadayana qaiman bari nangtung. Cek Kangjeng Rasul, umat kami mah teu meunang nginum oge bari nangtung, maka pasti lamun aya orang dieu, orang kampung Wangun, desa Waninggali, kecamatan Sinangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, negarana Indonesia, benua na Asia, modar sia. Antep teh tamapayan atuh. Jadi poho deui teh. Lamun aya nu keneh nu nginumna bari nangtung, maka pasti najan getol ibadahna sim kuring yakin dicoret tina janten umatna Kangjeng Rasul. Naudzubillah summa naudzubillah. Sabab ieu langsung dicari ku Kangjeng Rasul, la yasrobanna qaiman. Lamun cek guru sim kuring mah saur Pa Ustad Eman, la nage la nahi. Nak nage nun nage make nun taukid sakilah.
Ulah bari jeung ulah bener-bener ulah pernah anjeun minum ko iman bari nantung. Ari ece di sawah, di kebon. Nya geus tanur. Drak kucurkeun, lak simpan babetkeun, tanur deui. Coba. Paribasa hayang diaku janten umat Kangjeng Rasul supaya asup ka surga ari nginumna hungkul oge karek bari na. Naudzubillah subhanahu henteu cenah kami mah jajan ece. Cek bapak-bapak teh kami mah henteu ari ngarokok bari leuleumpangan urang teh gitu nya. Ieu hal-hal anu sederhana anu luar biasa tong baboro hal anu urang teh hal-hal sepele lamun ngandelkeun kana amaliyah urang geus kudu bakal cilaka. Mata urang pantes gumantung ke Allah, mudah-mudahan urang asup ka sawarga teh lain ku amal urang tapi ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Saur Kangjeng Rasul di mana-mana urang tuang wa ida akala di mana-mana urang tuang maka urang teh ulah tuang la yakulu bisimalihi ulah tuang ku leungeun kenca. Di mana-mana urang ngaleut wa ida syaroba la wala yashrabu ulah nginum bisimalihi ku panangan anu kenca. Osok tara urang ngaleut jeung tuang ngage panangan anu kenca. Osok tara ajengan di dieu sakapeung jigana mah lamun ditanya ku sim kuring diingetan bakal ngaku di mana-mana ece tadi sarapan isuk-isuk gehu jeung leupeut leungeun katuhu nyekelan naon leupeut leungeun kenca nyekelan naon aduh eta orang dia tingali karek diterangkeun dicare ku Kangjeng Rasul tadi isuk geus dipraktekkeun leungeun katuhu nyekelan leupeut leungeun kenca nyekelan bala-bala huapkeun leupeut huapkeun bala-bala katuhu jeung kencana ngope pangduanana padahal saur Kangjeng Rasul fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bisimalihi sesungguhna setan tuang jeung selain tuang ngaduan ka setan mah nya sesungguhna setan dahar jeung nginumna eta ngagunakeun leungeun anu kenca meureun lamun amaliyah urang sarua jeung setan mah ka tempat balina oge bakal sarua jeung setan kartos nuang tahu Sumedang leungeun katuhu nyekelan naon leungeun kenca nyekelan naon aduh maneh asup ka neraka teh ku cengek ngeceuk teh teu pirang ieu jiga heureung ngaji teh padahal bener ieu kade nya cenah naon nya ngarokok leungeun katuhu nyekelan rokok leungeun kenca nyekelan kopi lagu Allah ya Karim teu pira asup neraka mah getol salat manehna getol ibadah manehna haji pangkatna fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bisimalihi ngan hanyakal pangkat haji geus teu berguna salatna geus teu ditarima naon sababna amaliyah nu sederhanana sarua jeung amaliyah setan lamun sarua jeung setan maka tempat balikna oge bakal sarua jeung setan ari setan kinten-kinten ka surga moal maka lamun setan bakal ka neraka maka pasti anu sarua jeung setan oge bakal ka neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Tong boboro seuneun neraka urang teh pan karek seuneun neraka oge panas. Leres? Lamun teu percaya seuneun neraka panas coba ku bapak eta hurungkeun rokok tuluy colokeun kana panon anu belah kenca. Lamun bapak gogoakan berarti moal kuat ngalawanan seuneun neraka karek ngalawan seuneun neraka oge geus sakitu panasna. Naudzubillah summa naudzubillah. Mata pantas sim kuring dina ieu saah ngajak ka jamaah sadayana tong poho tong bosen bahwa orang sararea kudu ngaoskeun sholawat jeung salam ka baginda Rasul. Atuh jang mustada ece mari weuh ieu teh nya ka kebon nya ka sawah nya nganterkeun budak ka sakola teh ka iraha atuh sempet maca sholawatna ece apa barudak jamaah sadayana ari maca sholawat mah teu kudu capek jeung riweuh. Teu kudu capek ejeung. Teu kudu capek ejeung. Teu kudu capek ejeung. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, susah buang air besar itu tandanya kurang cairan, minum terlebih dahulu. Ternyata nyerang kan? Ternyata seprit pete ciherang. Jadi poho deui bit teh. Tapi mana bit aja nya? Can ge bubar geus poho deui teh kumaha dimun bubar. Mata pantes orang dia teh kudu maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Kali dia mata pantes orang teh kudu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Komane hayang Nabi dia. Orang dia mah teu kompak. Keun bae kumaha maneh mah. Kumaha sarana maca sholawat eta? Teu kudu ngaluangkeun waktu tapi orang kudu menyertai waktu urang. Sok ece ka kebon ece.
bari panen jagung tapi bari maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca ke mana? Keur ieu Allahumma sholli. Baca ke mana sih di bangkok aing mah nyawa baca sholawat. Nu keur nyupiran motor angkat damel Allah. Teu kudu eureun heula motor atuh maca sholawat. Bari maca ieu ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya karim. Ngecen nikmat baru dapat dari update status Allahumma sholli ala Muhammad. Baru dak bari mencetan HP menu kembali. Anu geus bingung nungguan batur eueuh pulsaan eueuh kuotaan nyempet HP menu kembali gitu. Tah pelaku mah tinggal di rumah saya. Bari maca sholawat daripada menu kembali mana teh. Allahumma sholli ala Allah ya karim kitu. Jadi teu kudu ngaluangkeun waktu, antepkeun sajam kosongkeun ngaluangkeun waktu teu kudu aja. Ari teu bisa mah. Sok naon kegiatan urang sarangan ku maca sholawat. Barek ngadu hayam maca sholawat. Allahumma sholli atuh teu pantes jeung Ustaz ngadu hayam bari maca sholawat mah. Ari teu pantes ulah ngadu hayamna maneh teh. Erek bobogohan bari maca sholawat. Allahumma sholli ala neng saya geus sama kucing sia. Atau jeung Ustaz teu pantes bari bobogohan maca sholawat mah ari teu pantes ulah atuh bobogohanana kan gitu. Jadi ieu hal-hal sederhana ku maca sholawat bari menyertai kehidupan urang ge insyaallah taraf kehidupan urang perilaku urang bakal lebih baik daripada sebelumnya insyaallah. Bade moal insyaallah keneh eta mah bade moal gitu meneh hese bade moal ari bapak-bapak mah teu ngajawab teh puguh pabeuleut jeung udud sieun ka sunut bade riwas simpen udud mah sekali-kali mah bade moal kade ngadar sukro bisi kagelong ya ngadar sukro leutik sukro teh nya gitu tah bari ngasuh budak Allahumma sholli ala bari mepende budak aja da yang aduh ya Allah ya karim abdi karasa ku abdi ayeuna geus gaduh bojo aja geus payu ieu teh cicing mana bisi berharap mana jadi bejakeun heula sim kuring mah lain bung nyandung nu di Bandung oge nu make eagle nyandung teh nu menang deui jadi sim kuring mah nu menang rek nyandung sim kuring eta pamajikan ustad aja panitia ustad cek batur mah pamajikan ustad eta ngasuh budak teu make sholawat kumaha dipamajikan tukang macu aja laka nyanyi putih-putih melah merah-merah deui mah Pinocchio eta abdi gara nepi ka talar eta ustad nepi ka talar lagu eta gara-gara pamajikan ustad eta pamajikan ustad ngasuh budakna geus make putih-putih melati komo maneh ieu cilaka urang teh abdi eta euceul keur nonton TV, keur ngadares kitab, keur naon keur cicing ngeulang ningali nu jadi bojo ngasuh budak putih-putih merah. Budak abdi mah kasep, bodas teh jiga bapana pokona malah ieu. Teuing budak sa, teuing budak tetangga, teuing budak saha pokona teh jiga bapana. Eta ngasuhna teh kitu, eta teh pangkat-pangkat pamajikan ustad. Nyanyi kitu, putih-putih melati dede dai. Peda budak teh bodas euceul. Merah-merah deui mah Pinocchio. Siapa yang sakit hati Cinderella. Aduh. Pamajikan ustad geus model kitu. Komo pamajikan guru TK ya. Kalaka isti'anan gitu aja kan atuh budak. Keur di WC isti'anan. Tadi kadang kudu dirubah. Abdi ge ngabenerkeun pamajikan sorangan, ngabenerkeun bojo sorangan, cek abdi mama sayang enggak boleh begitu. Ya imane ada naon ka pamajikan. Sing mamane ka kabogo sorangan kawin can geus umi abi mane mah. Ya udah kita cerai, kawin can geus cerai mane. Budak ayeuna ajengan geus rada aneh. Kawin can geus mamah papa, umi abi. Ya ayah ibu, ayah bunda. Leung lamun geulis. Bari jeung pinung kokoloteun gitu. Nah iya ya, hal-hal sederhana anu aya dina kehidupan urang teh nyaeta diiringi sholawat. Ieu lain saukur manjatkeun sholawat salam keur saukur dina pidato, tapi kumaha urang salaku umat Kangjeng Rasul lamun hayang di aku umatna diterapkeun kana kehidupan urang
Bade moal. Sok gitunya salah sawios amaliah ieu, salah sawios amaliah anu ayeuna diwartoskeun amalkeun ku urang sewang-sewangan. Simkuring bahkan bisa lanjut ke kuliahan S3 gitu nya. Ayeuna teh nuju kuliah S3 ajengan 2 tahun kamari mah simkuring nuju kuliah S2 gitu nya. Ayeuna teh nuju lajeng kuliah S3 berarti lamun S3 mah calon doktor simkuring teh. Lamun 3 tahun deui ka dieu mah kete ngaran simkuring teh Doktor Komarudin. Rada lain dokter maneh kade dokter ari dokter mah lamun maneh nyeri huntu ka dokter. Kade maneh nyeri huntu hayang ka kuring. Kuring mah doktor S3. Lamun susu ge kudu make S cek dokter. Sabab lamun teu make S tuku maneh. Nah, berkah sholawat ajengan abdi teu boga biaya teu boga naon berkah sholawat maca 1000 kali sholawat jeung pamajikan bebarengan meunang we beasiswa S3. Coba berkah sholawat eueuh hayang naon? Hayang dicandung maca sholawat. Bade moal. Sok lamun kebona hayang teu ku hama, lamun parena hayang teu ku beurit, teu ku keong, sok dawangkeun baca sholawat bari naon? Bari tandur, bari ngaramet. Nah, daripada ngomongkeun batur mendingan kitu insyaallah hal-hal sederhana eta anu bakal ngajadikeun kehidupan urang lebih baik daripada sebelumnya insyaallah. Simkuring tiasa sumping ka ieu tempat kalayan wasilah pangulam guru simkuring pangersana Kang ajengan Bapak Ustad Eman. Jadi lamun simkuring disebut ustad muridna berarti guru simkuring teh ajengan. Jadi simkuring ka dieu teh aya nu emot ka simkuring sabaraha kali cing simkuring ka ieu tempat? 4 kali. Kahiji basa iraha? Basa halal bihalal. Kadua biodai. Bagatilu katiluna basa kerajaban di dieu nya. Kaopatna ayeuna ka dieu nu luar biasa, ayeuna berkesan ka dieu jalana rusak luar biasa. Simkuring nepi ka Kalikiban datang ka dieu. Jadi Mas Dahar nepi ka dieu ajengan Kalikiban. Eta jalan rusak. Pinter ajengan, teu ngabejaan heula jalana rusak, datang di onaon gitu. Aduh ya Allah ya Karim, dihampura dosa ajengan kali. Alhamdulillah tiasa sumping di ka dieu tempat dipercanten kanggo silaturahim simkuring ngaturkeun boboran siang. Mudah-mudahan upami aya dosa perdosaan simkuring sareng Bapak Ibu kalayan wasilah silaturahim dihapus ku urang sewang-sewangan tuluy dihampura ku Allah sehingga urang teu aya dosa perdosaan deui insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kali ajengan sadayana henteu bosen silaturahim sareng simkuring dina ieu kesempatan. Ngan bedana teh nyaeta simkuring terakhir ka dieu teh upami telepat sekitar 1 tahun kapungkur nyaeta teu acan gaduh putra nikah ma atos ngan teu acan gaduh putra. Ayeuna mah alhamdulillah simkuring tos dipaparinan putra Kasep Bodas euceuk umurna geus 8 bulan. Dicanak henteu ayeuna henteu dahawa tos bisi kaanginan jeung sagala rupa cek simkuring kitu. Sahanamina bisi sok alus cenah anak ajengan mah atuh alus. Bapana Komar, indungna Imas, ngaran budakna Marimas. Asli. Seorang dieu mah yang serikeun ajengan wae. Apanan di urang mah kitu cek abdi ge dina 2-3 tahun kapungkur orang Sunda mah da memang geus kitu bapana Ipan indungna Cici anakna Panci da geus kitu bapana Abbas indungna Kokom anakna Basko bapana Andi indungna Emi ngaran budakna pasti Aceh sabab singkatan Andi Cinta Emi. Korban eta budak dibere ngaran nepi ka modal itu bapana Komar ibu istri simkuring ngaranna Imas. Jadi bapana Komar indungna Imas ngaran budakna Marimas. Ku gelo cenah ajengan eta ngaranna budak Marimas untung teu Marimas rasa buah we. Heureul ya teh eta mah supaya euceul jeung akang teu nundukan we. Lain ngaran budak simkuring mah alus euceul rada gagah jeung gaya meunang indungna jeung bapana. Nomor kahiji menang indungna dibere aranan Muhammad Dai. Diaranan Dai sabab bapana mubalig atau pendai. Jadi cek indungna dina pada harita papa da simkuring mah di rumah teh disebut papa. Atukeun bae mah. Ieu orang dieu mah sensitif. Papa ae. Taman kuring disebut papa kumaneh garilang. Icing atukeun dangu. Kendengikeun heula cek
si cek jadi poho deui cek saha tuh ieu teh sabenerna cek bojo simkuring pira ku cek bojo batur cek bojo simkuring papa budak teh teu urang aranan Muhammad Dai we gitu nah kecing daranan Muhammad Dai kan papa pendai jadi murang kalina urang namian dai ini lucu ibu jadi cocok eta mah tapi ibu ulah nurutan abdi dari ibu tukang ke kebon aranan anak sampel da alus si ustad mah bapana pendai anakna ngaranna dai alus eta mah adi ece mah ulah sakaba-kaba dar ece nya boga warung jualan obat-obat boga budak awewe aranan paramek budak nya nahona boga budak lalaki aranan prokol misalnya nah naona budakna leutik petot kontraksi budak jangkung badag OBH ari kuring mah bener ngepas kabeneran we ieu mah indungna rada pinter cerdas geulis matak dikawin oge jadi cocok kanan budakna dai siloka jeung korena tina pagawean anu jadi bapa ece mah ulah saturut-turutna sakira-kira teu pantes mah kade ieu bisi balik ngaji pokona mah hayang jiga si ustad sarua jeung bapana lucu model kitu bapa naon pagawean ngojek aranan budak step misalna ulah mawa karep ulah aranan budak mucikal aranan spakbor anu kadua aranan knalpot tinggal manggil teh spare part ka dieu cilaka jadi ngaranna Muhammad Dai tuluy diaranna teh papanjangna teh Subhan Nadir Subhan nyata menang bapana diaranan Subhan teh simkuring mah lamun sameme dakwah sok tasbih subhanallah gitu aja jadi inget ya halus ya budak lamun diaranan Subhan gitu ari artina Nadir ari arti Nadir teh makna tina dakwah teh kan Nadir Kangjeng Rasul teh disebutna teh an-nadir pembawa kabar gembira. Nah, tukang dakwah teh disebutna teh nadir pembawa kabar. Adi ece bungah teh ayeuna jeung simkuring penak. Nah simkuring mah henteu ce. Bunga teu matak model kieu ge disebutna teh nadir. Siloka maka ngaran budakna teh Muhammad Dai Subhan Nadir. Panggilanana Cep Dai, bapana Cep Uko. Cep Ustad Komar itu Cep Dai. Dari ece ulah nurutannya ya saha ece nyai, ya saha ece siti, halus budakna saha paramek. Gitu ece nya alhamdulillah simkuring ka dieu teh berkembang, berlanjut. Diulem ku guru simkuring dipercanten dina ieu kesempatan terus-terusan simkuring tepang dina kayan berbeda mudah-mudahan ece jeung akang ge langkung ti kitu ngan pedah meureun teu dibejakeun lamun kamari mah ece boga hutang tedas terhungkul mudah-mudahan berkembang ayeuna mah jeung tiung-tiungna hutang entong nya cuy cing lunas maksud teh mudah-mudahan mun kamari mah ngaboana teh ngan saukur 10 tumbak ayeuna mah atuh jadi 100 tumbak amin lamun kamari mah boga motorna metik ayeuna mah geus aya huntuan motorna nya tong metik wae lamun kamari mah kolot urang teh gering ayeuna mah geus jadi sehat lamun kamari mah urang jeung segala rupa terus kahirupan urang ningkat insyaallah berarti urang jadi manusia anu terbaik insyaallah beres ta pembukaan aja 44 menit ta pembukaan teh tulikeun entong makanya ngajina tos leuwih ti jam 10 ya wios tulikeun sabab lamun ngaji leuwih ti jam 10 jamaahna sok tararundu sok sieun ka dituna tinggalin salat subuh kitu moal yakin moal sieun balikna moal lamun moal antar simkuring sieun aja tadi balik jalan indit jalan ditu tadi geus ngobrol jeung-ajengan di ditu sadayana simkuring rek balik jalan Lebak cik simkuring dan inget baheula dicanda ku Mang Eman tahun 2002 lempang ti ditu teh hareupeun Polsek Sinangkerta nepi ka dieu tahun 2002 jadi ieu nu nyiksa simkuring teh aya lain guru simkuring teh baheula leumpang da sadeukeut simkuring teh matak ayeuna geus bebeja rek balik jalan dieu da cenah jalan leuwih alus ka dieu cenah ka dieu laras teh jalan alus leuwih ka dieu ade mane ngajebak sepeti kusrut laras rusak duka aya wartosna ka Lebak langkung caket langkung sae cenah ajengan mending ka dinya we ke sareng cenah jeung Kang Deni mana Kang Deni aya Kang Dedi mana Kang Dedi tong ka kabur ceklan ku sararea ke sareng cenah jeung Kang Dedi nepi ka dituna ta beres ece kitulah perkenalan urang lajengkeun ngajina bismillahirrahmanirrahim simkuring tepang jeung ece kuduna aya teh ece teh geus jadi jelema takwa simkuring tepang jeung akang sadayana kuduna akang teh geus jadi jelema anu takwa henteu urang kirang apa akang sadayana takwa henteu
lieur teu bisa ngajawab-jawab acan urang takwa teu. Takwa eta bajuna takwa ieu maneh gitu. Tah ieu baju takwa mah ece rabani mahal. Matak nyaan ieu mah lain sombong. Matak teu make jas da make bajuna ge rabani anu make Ustaz Solmed ece. Menang anjuk cicing eta. Matak daek deunang ka ge jang maya. Eta bajuna maneh takwa berarti orang bertakwa lain naon sababna sim kuring tepang sumping ka ieu tempat tuluy ngobrol jeung ece kieu ece teh kuduna ayeuna teh geus takwa akang teh kuduna geus jadi jelema takwa naon sababna sabab ece geus puasa akang geus puasa meureun sabab janji Allah ngalungsurkeun puasa teh proses puasa teh ngajadikeun jelema bertakwa la'allakum supaya anjeun takwa berarti puasa teh wasilah cukang lantaran ngajadikeun urang jaldi jalma anu bertakwa. Sesungguhna lamun urang geus puasa sabulan lamun berhasil puasana maka cara ngukurna ba'da eta puasa berarti dina ieu sasi Sawal tuluy 11 bulan kapayun urang menjalanina aya dina kaayaan takwa botak di bawah. Pinter maneh kitu. Kahartos henteu? Kahartos henteu? Lamun can kahartos diulangi deui jadi ece akan sarerea kuduna ayeuna teh geus jadi jelema bertakwa. Naon sababna? Sabab geus puasa sabulan lilana. Puasa teh ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia teu aya sanes pikeun ngajadikeun urang teh jadi jalma anu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tujuanana la'allakum jadi puasa sabulan lilana teh supaya jadi jalma takwa berarti lamun poe ayeuna urang teu bertakwa punten naudzubillah puasa sabulan lilana ngan saukur meunang lapar meunang haus dahaga jeung sagala rupa punten teu ditampi ku Allah. Jadi lamun puasa sabulan lilana hayang ditampi ku Allah orang wangun ieu berarti ayeuna urang kudu ngawujud ngajadikeun jadi jalma anu bertakwa. Tapi justru ieu nu jadi masalah. Naon sababna? Sabab loba jalma lieur kumaha ngabedakeun jalma bertakwa jeung henteu? Laras henteu? Bingung, ngaji diri oge geus bingung. Nah, urang teh orang bertakwa atau henteu? Bingung. Da urang teh selama ieu teh karek saukur make baju takwa. Kumaha cara ngabedakeun jalma bertakwa jeung henteu? Lamun cek guru sim kuring mah takwa teh imtisarul awamil wa nawahi, ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Tapi teu cukup didinya sabab takwa mah lamun cek bahasa barudak mahasiswa mah eta mah mangrupakeun akibat ngagunakeun teori kausal sebab jeung akibat. Ari takwa mah lain sebab tapi takwa mah akibat. Berarti takwa mah hasil aya proses anu supaya ngajadikeun takwa. Hasil penelaahan sim kuring secara akademik bahwa takwa akan dihasilkan dengan 3 cara. Sekali deui ya, me aya bekal balik. Ari ngaji serius, cari cing, kabeh lelemutan, kabeh ari ngabodor wae, di lain diondang jang ngabodor. Serba salah ya ini mah kitu. Ajengan mah cenah ngaji teh make bodor jeung sagala rupa jadi susuran wae. Da ieu mah siar cenah nya. Ieu mah siar. Jadi mun ngaji di panggung jamaah model kieu tahunan bahkan tertentu mubalik ceramah model kieu masih jadi jika nanti vitamin kudu amis ari vitamin supaya resep ngan sugan we kataji model kieu resep geuningannya ngaji teh kitu tah resep geuningannya ngaji teh sumping we minggonan kitu da sim kuring ge ari di acara minggonan sim kuring magadu jamaah di Cimareme tara make bodor ngaji teh ngadalup we tafsir Munir sim kuring oge ari keur kieu mah panamun teu make bodor wayah yawa amutnya ceuk lapur amplop ge moal dibikeun teu make bodor modal kieu itu aja. Lanjutkan dong. Ayat 3 cara supaya ngajadikeun urang takwa. Jadi takwa mah lain proses tapi hasil teu kudu diteteangan. Takwa mah teu kudu dan kegep hasil gitu. Asal lakukeun ieu 3 hal maka urang secara otomatis bakal ngajadikeun jalma anu bertakwa. Rumusna nyaeta 1 iman, 2 ilmu, 3 amal. Sekali deui. 1 iman, 2 ilmu, 3 amal. Di mana-mana aya jalma beriman, tuluy berilmu, tuluy ngamalkeun kana kaimanan jeung kailmuanana, maka secara otomatis sesungguhna manehna geus mencapai level kana takwa. Aya iman teu make ilmu jeung teu make amal, cilaka. Naon sababna? Bakal dibobodo ku batur. Tuh ceuk Kang sadarea aya jelma-jelma anu anyar iman. Aya jelma-jelma anu anyar iman. Di kota loba jelma anu anyar iman karek wawuh jeung agama Islam
ngan manehna imanna teu make ilmu sehingga beramalna salah. Cek ieu Islam teh kieu bahwa Islam teh jihad, Islam teh kudu ngebom batur, iman ka Allah, siap nanonkeun diri ngan dibobodo ku batur sabab imanna teu make ilmu. Jadi lamun urang jadi jalma beriman hungkul, moal bisa jadi jalma bertakwa. Sabab lamun ukuran iman hungkul, urang kadang-kadang malah jadi setan. Sabab setan oge ngabogaan, setan oge ngabogaan iman. Malaikat boga iman teu? Gaduh tuh gitu. Malaikat boga iman teu? Gaduh. Gitu. Setan boga iman teu? Boga. Urang boga iman teu? Gaduh. Boga. Boga gaduh neng? Boga. Ini para syekh gaduh boga. Kumaneh we lah. Jadi ulah bangga dengan keimanan urang lamun kareksa ukur iman sabab setan oge boga ari soal iman mah. Setan percayaan teu ke Allah. Setan percayaan teu ke Allah. Percayaan bahkan setan manggeus pendak jeung Allah naoge. Setan hayangan ka surga teu, hoyongeun bahkan setan mah asal naoge ti surga. Coba palawargi sadayana lanyepan ku urang, lamun ukuranna iman berarti urang teh kadang-kadang teu jauh beda jeung setan. Di mana-mana iman urang teu make ilmu jeung teu make amal. Setan apaleun boga Allah, setan apaleun boga pangeran, tapi ku setan pangeran jeung Allah natara disembah. Matak lamun urang rumasa boga Allah, urang nyaho urang boga Allah, tapi ku urang tara disembah Allah naudzubillah, berarti urang sarua kalakuanna jeung setan. Percaya ayana Allah, tapi ku urang teu disembah naudzubillah summa naudzubillah. Jadi iman hungkul moal ngajadikeun urang jadi jelema anu bertakwa. Iman teu ka Allah. Iman kumaha cara ngukur iman ka Allah? Ngukurna carana urang nyempetkeun waktu kanggo nyembah ka Gusti Allah. Ulah nepi ka hirup tadi cek sim kuring di awal dirungrung ku kabingung, ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain lieu ragap teu aya nepi ka tinggal ibadah gara-gara model kitu, berarti geus leungit kana keimanan ka Allah. Sim kuring dina sakali waktu dina pada hari tadi bingung na amarwata suta bingung na kagiri-giri luar biasa. Lain bungah na kagiri-giri teh bingung. Naon sababna boga cita-cita hayang kuliah S3, sedengkeun hayang kuliah S3 teh kudu aya duit 80 juta euceuk. Sedengkeun sim kuring nembe nikah satahun 2 tahun kamari. Apan pikiran anu anyar nikah malain hayang kuliah kudu nage. Lacan boga duit da karek nikah nage karek 2 tahun komo bari jeung cek paribasana pangkat guru honorer. Coba cek bingung tapi cita-cita manteng hayang kuliah S3, tapi tadi balik deui ka Allah ditulungkeun pitulung ti Allah lungsur beasiswa tanpa syarat jeung tanpa testing. Coba. Tapi di mana-mana urang poho ka Gusti Allah, maka kasusah nu aya dina diri urangnya kitu-kitu we urang teh cek. Boga kebon ku beurit we. Boga pare ku keong we, mata urang kudu balik deui ka Gusti Allah. Sabab nu ngagerakeun keong Allah, sabab nu ngagerakeun beurit Allah, nu mere hamana ge Gusti Allah. Maka balik deui ka Allah bebeja bahwa sawah urang ku beurit, bahwa sawah urang ku keong, bahwa sawah urang ku hama sehingga sawah urang bakal salamet dina perkara-perkara nu goreng di mana-mana urang bebeja ka Gusti. Da ieu mah bebejana teh ka salaki jeung ka tetangga tuh ceu. Apa nang sawah teh meningeus ku keong di babatok keong tidak akan menyelesaikan urusan aja. Sok kece netepan tahajud bebeja ka Gusti, Gusti nu Maha Kawasa. Sawah sim kuring anu ku Gusti dipika terang anu diijinan ku Gusti dina saha ayeuna digarap ku sim kuring. Geuningan sawah teh ku keong. Apan Gusti anu ngalungsurkeun panon poe, apan Gusti anu ngagerakeun angin, apan Gusti anu ngagerakeun eta keong hama jeung sagala rupa. Gusti mugia eta keong teh ulah ka sawah abi, sing ka sawah tetangga abi Gusti. Maneh makan kitu mun ngadoa teh, ulah eta teh. Jadi ulah ngadoa goreng euceuk kade euceuk mah. Nya, sabab naon di mana-mana urang ngadoakeun jeung batur khususna malaikat aya luhureun mastaka urang tuluy malaikat bakal ngomong kieu dina setiap urang ngadoakeun batur walaka bimisli. Jadi lamun urang ngadoakeun batur kieu sing bager, sing pintar, sing solehnya budakna walaka bimisli sareng malaikat. Mugia anjeun ge sarua jeung doa anu bieu budak. Jadi doa urang mah didoakeun malaikat, urang mah ngadoakeun batur bedanya. Urang mah ngadoakeun batur punten belum tentu diijabah da urang mah lamokot dosanya. Urang mah didoakeun ku malaikat walaka bimisli. Jadi lamun urang ngadoakeun budak batur bager, pinter, soleh, sing jembar rezekina, sing jembar hartana, pasti budak urang kitu euceuk.
Da sabab nu ngadoakeun malaikat samulihna lamun ece teh keur mepende budaknya keur tadi di pepende Allahumma sholli ala Muhammad tuluy mercot teh dah ulang teh pepet gitu nya bapak sia cek ece teh budak masalahnya pancing modar sia cek malaikat luhureun mastaka ece walaka bimisli ece mugia anjeun anu teh modar teh cek malaikat coba leres cek kade jadi ulah saucap-ucapna ngadoakeun batur mugia sing cilaka sia maneh wah walaka bimisli saur malaikat mugia anjeun ge sarua jeung doa anjeun batur mah belum tentu cilaka didoakeun ku urang da urang mah puguh lamokot dosa tapi urang didoakeun cilaka ku malaikat naudzubillah summa naudzubillah lamun isuk pagi atau titajong ulah nyalakeun ka sasaha tanyakeun kana diri sorangan geus ngadoakeun naon ka batur lamun urang ngadoakeun goreng ka batur siap-siap urang bakal kitu mata ece teangan jelema nu loba hutang ku ece teangan boga hutang teu ece boga mugia sing enggal lunasnya hutangna sing jembar rezekina ari ece kunaon cicing pokona boga hasil ngaji peuting datang deui ka tetang ece boga hutang teu mugia ece sing kabayar hutangna sing jembar rezekina tuluy papayan sabab urang naon miharap malaikat walaka bimisri boga hutang pan ece loba kitu we datangan mana gelonya urang gelo mikiran hutang jadi lamun budak urang hayang soleh sing mineng ngadoakeun budak batur sing soleh atawa aranan budak teh soleh atawa titipkeun ka mang soleh atawa ka aki soleh atawa cenah ngadahar cam halus maneh karoneng we huntu teh hiji tah jadi lamun urang hayang jadi jalma bertakwa kuncina teh iman ari iman teh apan cabangna aya genep ukur keimanan urang sewang-sewangan ce Pak Kang sarerea ukur ulah ngukur katakwaan urang tapi urang kudu ngukur keimanan urang iman teu ka Allah iman checklist ece naik ka tingkatan kadua iman teu ka saha iman teu ka saha nu kadua ce amantu billah nomor kadua poho deui orang dia rukun iman aman tu billah nomor kahiji ka nomor kahiji nomor kadua ka malaikat wa malaikatihi ukur ece iman teu ka malaikat Allah ece iman teu ka malaikat Allah iman rarasaan mah berarti lamun rarasaan bener henteu mah ari kunci di mana dina meja ada rarasaan mah disimpen teh ari kapangi ku budak teh luhureun TV maka ini luhureun TV teuing tadi mah rarasaan mah dina meja pira ku aya kunci hiber aja jadi lamun rarasaan mah henteu teh jadi kade ulah rarasaan ari iman kudu mantep iman teu ka malaikat iman kumaha bukti ti jelema iman ka malaikat maka hirupna bakal aya dina kawaspadaan jeung hati-hati eta contohna jelema iman ka Allah bakal selalu bisa menyempatkan waktuna jang menghadap ka Gusti Allah nomor kadua cara ngukurna iman ka malaikatna Allah maka eta jalma bakal hirupna selalu aya dina kawaspadaan bakal hirupna aya dina ka hati-hati naon sababna sabab malaikat Allah sakitu loba tugasna hiji aya malaikat Jibril tugasna naon teh nurunkeun wahyu nurunkeun pituduh nurunkeun pitulung malaikat Jibril nu kadua aya malaikat Mikail tugasna nurunkeun hujan nurunkeun rezeki nu katilu aya malaikat Israfil tugasna niup songsong ngecenya songsong sangsakala aja lain songsong aja kaman songsong urang ditiupan ku Israfil songsong sangsakala mana emang kemana wae mikir teh songsong aja mah nyadekil nya tina awi petot deui songsong sangsakala nu kaopat aya malaikat tugasna teh nyabut nyawa maneh nyawa urang nyawa ustad nyawa maneh rek abi heula rek keceula maot aduh ustad heula ustad mah nu langkung nguningan jalan ka surga cenah ayeuna kieu ece ari ece bisa ngamandian mayit henteu da sieun nya cenah akang cing cobi rek naros ari akang bisa teu jampe nguburkeun mayit henteu bisa teu ngimaman salat mayit henteu atuh tong ieu lamun abdi mah bisa lamun abdi maot abdi moal dimandian meureun pira aku kudu mandi sorangan lamun abdi maot teh heula beureun abdi pira aku kudu nguburkeun sorangan tah sok we ece heula ayeuna mah da abdi mah bisa ngamandian mayit abdi mah bisa nguburkeun mayit akang sok akang we heula nya sok amun abdi maot akang kan teu bisa ari abdi maot mah abdi bisa gitu we nya sepakat
Loder emang. Ya sakitu geus dijelaskeun ajengan ieu ka harti teh. Lamun maot, ieu abdi maot, ceurek ngamandian abdi teu bisa doana ada sieun-sieun acannya, erek nyolatan da puguh teu apal ngomong imaman mah, erek nguburkeun sieun asup ka liang kuburna oge. Eueuh mah kan kitu. Piraku abdi tadi kudu mandi sorangan, lamun abdi maot teh heula ieu. Ari abdi mah ieu salaku punten cek tadi ustad teh mah paribasana mah bisa ngamandian, bisa nyolatan, bisa nguburkeun. Pan meh manfaat ilmu abdi kudu aya nu maot meureun. Sok saha atuh? Mung dah. Saha we heula. Sabab naon aya kawih ge ya. Ari maot ngadodoho borosok di poho-poho datangna teu merenya ho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal to sumping teu aya basa anaking teu aya ce saha wae ge maot tadi rek ustad rek ajengan rek kiai rek RT rek RW dia sebut jeung cadel ngadak-ngadak rek kades rek kadus maot we jangkrik anu ngajengjeik mata ngaitkan hati gaang honcewang mata treang sumureang manuk uncuing cincang keling manuk cingkleng cinglet dan pasakar cing angguran manusia cara dicing pagekan cing saring set page iket moal kedag keanginan moalas kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari nundutan bari ngadengka jawab cing carincing pagekan cing sariset pagah iket moal kedag keanginan moalas kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengka cing cang cakel cengkel gawe eling dina tali agama Allah cicing dina akidah Islam naon sababna tuh manuk cingkleng cindetan eta malaikat Ijrail geus cindetan rek nyabut kana nyawa urang di mana-mana geus tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipunut ku Gusti maot ngaranna plos ka kolong urang bakal diasupkeun ka liang kubur ka kolong kubur anu asalna kasur urang spring bed diganti ku jadi taneuh anu asal bantal nate bantal tina kapuk jeung tina busa bakal diganti bantal tina bulu dan taneuh anu asal imana gedong sigrong model kitu ti keramik jeung sagala rupana bakal diganti ku imah anu ukuran 2 meter ke 1 meter asalna urang teh di Perum anu indah bakal pindah ka Perum Astana Anyar Allah ya karim plus ka kolong urang bakal diasupkeun kalian kubur bapa satar eta malaikat raqib atib geus ngabuleun nang panonna rek naon rek nanya kana amal-amalan urang rek mempertanggungjawabkeun kana amal-amalan urang nu mawi urang teh kudu siap kana mempertanggungjawabkeun amal teh naon sababna aya malaikat Ijrail anu bakal nyabut nyawa urang aya malaikat raqib jeung atib anu bakal nyatetkeun aya malaikat mungkar jeung nakir anu bakal anu bakal nanya narosan ka urang sarerea Ustad abdi mah geulis meureun mah loka maot euceun ajan geulis oge nyeukeur dila keur masa puncak terkenalna anger maot moal sugan model kieu cek malaikat ieu mah geulis dong waka dicabut nyawana lebar jeung karunya teu anger we mau abdi mada beunghar Ustad meureun malaikat na bisa disogok dibere duit 100.000 dibere THR 2,5 juta UMR na Bandung Barat 2.480.000 meureun man abdi moal maot teu saeutik jelema nu beunghar oge modal maot da abdi mah boga pangkat kekayaan abdi mah letnan jenderal tunggu boro letnan jenderal hansip oge loba anu maot abdi mah bintang 5 disebutna ge jenderal meureunan moal maot tong boro bintang 5 bintang 7 oge obal dieu apal bintang 7 kabeh oge maot erek jenderal rek sagala rupa ge bakal maot gedong sigrong teka dong istri demplon teka bangkon anak incu jararongjon ngajual sawah jeung kebon menang saya capek teh dipake kawin deui ku salaki jeung tatangga euceul Allah ya karim eta iman ka malaikat teh kitu tah hirup bakal hati-hati jeung waspada atos kitu teh acan
Diberi lagu Sunda langsung ngeluk kabeh nundutan. Komo diberi herang mah bibir pecah-pecah, tenggorokan kering susah buang air besar, itu tandanya kurang cairan, kurang minum. Minum terlebih dahulu. Anger keneh geningan herang ngagenclang teu nyerang lu ka era panitia teh. Dalam teu kieu moal jadi ajengan. Nomor katilu iman teh iman ka saha? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi, kana kitabna Allah. Kumaha iman ka kitab Allah, kitabna kudu dibaca jeung kudu diamalkeun. Punten bade naros ari imah urang sok dicaangan ku Al-Qur'an atau dicaangan ku dangdut akademi. Ari imah urang sok dicaangan ku Al-Qur'an atau napi ku sinetron India. Ai imah urang tuh tingali si Ranpir si Isani katalar makaning kamari geus diulang di tina SCTV tuluy pindah ka Indosiar. Kamari mah komo setengah 5 nepi ka jam geus katalar si Ranpir jeung Isani kuring resep gara-gara pamajikan. Abdi eueuh asalna teresep. Begitu datang ningali pamajikan teh keur nonton we ngecegah hareupeun TV nonton Indosiar. Ari mamah nonton wae nonton kitu wae naon eta teh? Apa rame ieu teh si Ranpir si Isani. Tong nonton karari itu atuh istri ajengan nyawa. Poe ka hiji eueuh. Poe kadua mamah bedegong nonton wae nu kitu bari ditinggali ku urang teh. Pareman atuh bah ke orang waktu daripada saya geus diantep. Ai poe katilu, mah meuni bedegong teh. Sogera ku papa tingali heula teh dilenyepan, rame. Ai poe ka obat teh cek abdi eueuh ka pamajikan teh. Mama geura pindahkeun si Isani ngesder. Poe ngaobat. Poe kalimat teh pokona mah cicing tong ka mana-mana si Isani ngesder. Ngaji oge diliburkeun gara-gara si Isani jeung Ranpir eta astagfirullahaladzim. Maneh eta teh sebenarnya mah iman kana kitab Allah teh nyaeta kudu dibuktikan ku nawwir buyutakum bi tilawatil Quran. Caangan imah urang sewang-sewangan teh kalawan ngaoskeun Al-Qur'an. Sim kuring kantos ngaos di hiji lembur bahwa aya panitia koko tetengan-nengan Al-Qur'an datang ka hareupeun masjidna tata si jelema eta rek si panitia eta rek nginjem ka tetangga eta rek nginjem Al-Qur'an cek tetanggana dagoan heula sakedeung koko tetengan lilana 5 menit neangan Al-Qur'an ceuk neangan Al-Qur'an lilana 5 menit di imah sorangan lain di toko buku. Di imah sorangan balik di ka panitia teh naon eueuh Qur'ana oge. Coba ceuk kakara apal eueuh Qur'an di imah. Kayaknya can ada gua sekedar asa inget teh tangan di ternyata aya Al-Qur'an teh geus piduku kepul dibikeun ka panitia bari ditiup pu. Eueuh berarti nandakeun eta Qur'an teh hiji eueuh tara dibaca sakitu lilana nepi ka poho nyimpen Qur'an di mana punten lamun seuk urang ayeuna hadir di tempat poho teu apal aya Qur'an sabar hiji di jero imah teu apal nyimpenna di mana wae eta teh nandakeun bahwa urang teh buktos tara kana maca Qur'an. Coba Qur'an sorangan di imah sorangan nepi ka teu katalar aya sabar hiji Qur'ana teu apal aya di mana tempatna. Nah ari remote hiji diperebutkeun ari Qur'an 3 teu hiji ewang. Coba bapakna hayang Persib, indungna hayang sinetron India, bapakna hayang anakna hayang lalajo Facebooker. Segala rupa Allah ya Karim. Ari Qur'an diarantep bahwa buktos bahwa urang teh iman kana Qur'an teh lemah. Karek iman nomor katilu geus jam sajam 10 menit tuluykeun gitu. Lila teuing nya mendingan diawet-awet we meh diundang deui nya. Sakitu we heula lah nya ajengan ieu bisi lami teuing hawatos jamaah sadayana barudak geus tara ribra euceung geus nundutan. Lamun seuk panasaran mah gampang lah jeung simkuring silaturahim di awal akhir kitu nya. Hampura kasadayana resep takwa singkat ceritana mah aya 3, aya iman, aya ilmu, aya takwa. Iman urang kudu dibarengan ilmu, iman jeung ilmu urang kudu diamalkeun. Hasil dari iman ilmu jeung amal urang bakal ngasilkeun kana takwa. Kumaha penjelasanana saksikan di episode berikutnya. Insyaallah urang sami-sami patepang di dina lain kesempatan. Mudah-mudahan sakali deui urang ngadoa sararea Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan maksuman. Mugi Gusti ngajadikeun kana perkumpulan ieu perkumpulan anu dipikarido, anu saling pikanyaah, tuluy ngajadikeun kana perpisahanana perpisahan anu diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.